Aya nu nyarios sauran teh kieu teteh cenah ge geuning masak teh tiasaan meuni hemat cenah ge istri soleha nya alhamdulillah nya aya nu nyaros kitu teh alhamdulillah pisan nya di sobat istri soleha. Sebenarnya mah abi teh masakna teh sesuai isi kantong pan nya guys nya da gaduh artosna sakitu nya abi balanjana ge sakitu da kumaha deui daripada unjak-anjuk mah kapan isinnya. Hai assalamualaikum. Alhamdulillah nate da bapana si dede mah walaupun abi balanja kos kitu ge da henteu pelit si lamun gaduh artos mah kitu nya sok kadang ngajakan ka ditu ka dieu terus ngajakan emam nu enak kitu nya. Cuman kan dalam mun teu aya mah meureun suami ge bade naon nu dipasihkeun ya kapan gajina ge terus dipasihkeun ka abi sadaya ku abi ge terus dibagi-bagi kanggo babayar kitu nya kos mayar kontrakan listrik BPJS segala tek-tek bengek lah pokona mah kitu nya namina ge ibu rumah tangga kitu nya. Gaduh angsuran kitu BPJS kanggo tiluaneun abi bapana si dede sareng si dede da padahal mah teu dianggo tetep we kudu dibayarannya eta ge pada gaduh BPJS ge tilas abi nuju lahiran di SC kitu nya. Lamun abi mah mam sareng naon bae ge wios kitu henteu sareng daging teu sareng daging hayam lauk atawa daging sapi wios abi mah da karesepna ge paling lauk asin nu kalari itu nya dang daunan osang-oseng kitu nya. Nu penting abi mah kumaha nya tiasa emam gitu terus anu awak ge dipasihan sehat sadi dinten kitu nya. Da lamun abi udur mah pan ke teh aya nu ngurus caroget aya nu ngurus si dede kumaha pan nya. Intina mah kudu bersyukur be nya gitu ulah pikiranna lah jadi pamajikan cenah sapopoe capek geus ngurus budak ngurus salaki anu balanja barang dahar ngan nu kitu wungkul kapan kehidupan rumah tangga teh henteu sami sadaya nya guys beda-beda nya mungkin amun kehidupan anu saya mah ya kitu sagala aya segala itu ieu tapi kan beda jeung kehidupan abi mah nya saaya-ayakeun we wios sogan we ka payuna mah abi tiasa kaos nu lain kitu nya barang masakan nu mewah kitu nya meser sagala rupa ayeuna mah saaya-aya we kitu nya. Tah di dieu teh abi teh bade ngagoreng cau guys anu sisa keur wengi kan aya keneh tipungna terus cauna gaya keneh ku abi bade digoreng deui kitu nya. Ku sabab si dede teh resepen pisan kana goreng cau sareng papana si dede ge resep kitu. Terus abi bade ngoseng daun sampe dicampur jaat gitu nya. Terus abi ge keur wengi teh aya meser daging hayam duka 5.000 asana mah ditu kan hayam teh da sok aya lewat keneh sok aya keneh nya eta sesa gitu nya. Teh abi teh rebun keneh atau sudang tas salat subuh teh langsung yang bareng asakan da bade masak kanggo sarapan bapana si dede nu abade angkat damel terus kanggo bakal nasakan tenan kitu nya. Tadi dia ge abi nuju ngagoreng cau ieu teh gorengan anu kadua nya guys tadi kan anu pertama matosnya tuh eta teh aya keneh bae sesana si tepung tarigona teh ku sabab nganggorangan saalit nu penting kabalur kitu nya. Tah ieu gorengan anu kadua ge atos asak tos diangkat we kitu ditiriskeun. Kuna atos asak mah lanjut bade ngagoreng daging hayam tah ngagoreng daging hayamna ge ieu mah ngangge komporna pangalitna nya guys kitu dialitan ulah ageung jadina ami asak ka jero-jero ku sabab kan ieu teu diungkep heula nya. Tapi walaupun teu diungkep heula ge pasti asak kok nepi ka jero-jero kitu nya. Ku sabab kan komporna alit abi sok biasa masak kitu kok. Jadi ulah sieun teu asak nya. Kapan lamun chicken ge tara digodog heula lin daging hayamna langsung dipasak. Tah di kompor sabelah ge abi nuju numis bumbu kanggo oseng si daun sampeuna sareng kecipir kitu nya. Lamun di abi mah da jaat benten-benten namina kitu nya. Kunaon dipangpayunkeun ku sabab kan ieu mah teu can asaknya jadi dipayunkeun terus lebetkeun si daun sampeuna mah da tos asak ieu terus digodog gitu nya cai terus tadi ge lanjut pasieun sesening tong hilap seperti biasa di lapan gitu nya si komporna anu bumbuna mah seperti biasa nu kalari itulah pecin uyah penyedap rasa sareng gula bodas we gula beureum we salit teu katinggalieun abi mah lanjut diosrang-osrang udak aduk gitu nya. Hilap diasaan cek rasa kitunya bisi kurang naon kitunya dah tetep we sarua beres kana mah kitu. Uih deui kana goreng daging hayam ieu daging hayamna teh atos asak kitunya tumis sae warna ge anan teh koneng apa coklat kitunya pokona mah asak gitu teh. Tos asak mah pindahkeun terus disiriskeun mah kana piring tuh jantan tilu emang tilu. Tadi dia ge oseng daun sampeuna teh atos asak pindahkeun we kana mangkok kitunya. Tadi dia ge tos niiskeun sangu kanggo sarapan bapana si dede kitunya. Tah di dieu ge pas hanabi teh tos beres aya oseng daun sampe campur jaat alias kecipir sareng ieu teh endog nu keur wengi teh tos dihaneutkeun sareng pisang gorengna tah ieu pisang goreng nu anyar tah ieu daging hayamna kanggo sarapan sakalian kanggo bekal damel bapana si dede.